Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa alladhi huwa likulli amrin miftah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi man iqtada bihu muhtada wa nalal falah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du, qala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al muwafiq li hadhil walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Tukang son tambahan volume efekna letikeun deui. Langkung ti payun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai saumumna kiai-kiai nu halala dirungi ieu, wabil khusus sepuh urang guru urang apa anu titoge selaku besan sahibul bait ku jisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun. Urang daroakeun para kiai para guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu barokah, aparatur pejabat pemerintah setempat, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaranana ku jisim kuring dipika hormat, teristimewa sahibul bait sahibil fadilah kersana guru urang sadaya Abah Kiai Haji Muhtadi beserta kedua mempelai anu ku jisim kuring dipika hormat, muga-muga hajatna diberkahkeun ku Allah. Kedua mempelai saderek Aziz sareng Neng Latifah, mugi-mugi marantena dipanjangkeun jodona, rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah, dimanfaatkeun ku Allah ilmuna li'i'la'i kalimatillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terutama ieu panganten muga-muga sing jadi panganten super terang, panganten super terang teu panganten super sakali azub langsung namper ulah diengka-engke deui mending gara bararoga anak pang dewasa boga anak mah aya paribasa kacai jadi seleuwi ka darat jadi salogak, kacai sok daek mandi ka darat sok daek salat, eta mah paribasa kolot ngomong kitu mah. Kacai jadi seleuwi ka darat jadi salogak, kacai sok daek mandi ka darat sok daek salat, paribasa kolot eta mah ai harti nu sabenerna mah kieu eta teh.
kacai jadi salewi kadarat jadi salogak lamun neng tengah peuting ngerasa nyeri sing kade ulang ngagoak itu maksudna mah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina wengi ieu alhamdulillah urang sadayana ku Gusti Allah dipaparin kasehatan dipaparin panjang umur sehingga urang tiasa kempel di dieu nyurung doa ka putrina guru urang anu parantos ku urang didoakeun tadi insyaallah mudah-mudahan kedua mempelai sing barokah rumah tanggana. Jamaah sadayana rahimakumullah, setiap perintah agama itu mengandung hikmah dan rahasia. Hikmah teh rahasia teh. Setiap ajaran agama mengandung rahasia. Likulli syari'in hikmatun. Setiap ajaran agama mengandung rahasia. Kunaon urang teu nyaho lantaran loba teu nyaho teh lantaran bodoh. Kunaon bodoh lantaran teu boga ilmu. Kunaon teu boga ilmu lantaran teu ngaji. Kunaon teu ngaji lantaran ngedul. Kunaon ngedul tolol. Ujung eta terakhir. Mangka panggoblok-goblokna jelema sakolong dunia nu tara ngaji. Enggeus masa kitu. Hirup moal salamet mun teu ngaji. Apalagi di akhir zaman. Cianjur kena gempa, Garut kena gempa, Gunung Semeru pala hadirin ngaluarkeun lahar. Bahkan Krakatau setil ayeuna teh Gunung Krakatau mah dalam pantauan pemerintah. Mau kapan Anda bertobat? Badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Cekang jeung Rasul, gagancangan anjeun hirup di alam dunia bil a'malus salihat dengan memperbanyak amal soleh sabisa-bisa urang sungut ulah sok saucap-ucapna pala hadirin lamun eta emang eueuh hartian nu diucapkeun ku urang. Jadikan langkah dan ucap sing jadi amal anu soleh. Teu mustahil ka dieu kena, teu mustahil Pandeglang kena. Cenah kami mah jauh ka laut, Cianjur jauh ka laut. Diemregeun ku Allah. Rabbana Karim, kawasa Gusti Allah ndek nyieun hambana zikir sa alam dunia teu kudu digoyang kabeh alam dunia, digilekeun saeutik jelema dalalikir Allah 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 Allah. Rabbana Karim. Jangankan Cianjur, getarana ka urang aya sarua lini. Gempa. Kapan Pandeglang ge aya, masyaallah eta kuring kuat nganclok, Bu. Ya Allah pamajikan kuring nganclok, Pak. Der kuring ge buapang keluar. Cenah naon kiai sieun lain cari selamat dong daripada aing katinggang kenteng cemacem lain deh kiai lain sieun benjut urusan hulu aing. Ya Allah eta pamajikan kuring ya kuat nganclok keluar, Bu, kuat make tiung-tiung acan la ilaha illallah la ilallah ai kunaon inget di luar cek pamajikan Kang anak horeng anak mah di jero di kamar keneh balik deui pamajikan ya Allah ngais anak sugan anak horeng anggel nu diais kakarak sakitu jelema geus lieur atuh komo idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha komo kiamat kakarak sakitu apalagi di Cianjur urang masa kumaha lini hanya ukur sakitu doang. Ya Allah jelema kabeh dalalikir. Allah nek nyieun zikir hambana sakolong dunia gampang. Sakitu doang dioyageun. Allah Allah Allah. Ya Allah kabeh jelema mangruji pamuda keur guapleh muji. Allah Allah eta jojobe double genep keluar tolol tas eta haram jadah doang. Muji jojong kartu double genep keluar tolol tas eta dasar si orang duku wakaf sia. Geblek sia geblek sia. La ilaha illallah la ilaha jojong double genep keluar. Masya Allah ibu-ibu keur ngising aya lini kuat muji di WC la ilaha illallah la ilaha illallah hawasieun kuat tai digunting cepret. Masya Allah ku sieun-sieunna sampai poho kana ngisang
sampai kerakan dina liang tai. Ya Allah, Masya Allah, kenapa mama manisieun, ya Allah, lini Pak lini, ya Allah, ih mama kodege kararasakeun Pak, Masya Allah. Barang tengah peuting jam 10 salakina tariri sebenarnya hararayang cek salakina ke pamajikan mah pamajikan meureun kararasakeun lini cek salakina ieu mah aing linina lain deui pan embeureuganana ge beda. Cek pamajikanna aya naon si Pak, ih mama mau kararasakeun sin lini tariris bapak, ih cek ibu cek pamajikanna Pak cek kolot baheula ge lamun aya lini eta salaki jeung pamajikan ulah sok bersetubuh ulah sok jima ay kitu kunaon cenah ge lamun netes ke jadi anak engke anakna sok lilinieun kikieuan bae tah mending mun jadi tukang marawis mah ngeunah nepakan terbang. Coba eta lamun jadi tukang tandur panteu nancep eta kikieuan bae eta. Rabbana Karim. Badiru bil a'malis shalihati qabla an tushghilu. Anjeun kudu gagancangan berbuat amal saleh. Samemeh urang katungkul sibuk ku mikiran anak, sibuk ku mikiran batu can dibelahan. Sibuk mobil na mogok muatan mah geus loba, sibuk mikiran salaki, sibuk mikiran incu, gagancangan. Selagi itu kesempatan sempat lowong bikin ibadah, gunakan. Wal hadirin wal hadirat. Terus kadituna wa ajjilu cekang jeung Rasul bit taubati qabla an tamutu. Geura gagancangan tobat ka Gusti Allah, sameme datang mod. Ya Allah, ketika geus maot mah eueuh anu ngabela kecuali amal perbuatan masing. Ku kiai dinasehat dalam dunia bapak-bapak, gara-gara raji ibu-ibu, gara-gara raji sing balana salat ulah taringgaleun cek kiai. Di pengajian hirup teh kudu bener akhlak, kudu bagus, salatna rapikeun, ngaji saminggu sakali ulah tinggalin. Cek para kiai karunya, lain naon kami mah. Ya kami tadi bade tugas kos kieu ti guru-guru kami, guruna ge ti guruna langsung ti ditu ti para sahabat ti Kangjeng Rasul. Wayahna umat supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Atuh jarojong bae. Kalau ngomong masing-masing lah kiai, goblok teh jelema. Aya urang dia, urang dukuh wakaf nu sok ngomong masing-masing. Nu mana jelemana? Haram jadah doang. Engke karasana geus maot, kumaha kitu geus maot mah. Tah lamun jelema boga amal soleh, Masya Allah kaduhung, nu boga amal soleh ge kaduhung. Kaduhung kumaha? Kaduhung teu loba nyeun amal solehna. Urang salat sunnah dohor, qobliyah salat kadang-kadang henteu, ba'diyah kadang-kadang salat, qobliyah nu henteu. Ku Allah ditembongkeun tah gajaran sia baheula. Ngan sakitu. Maca Quran siangan setengah lembar, maca salawat siangan 100, ngomean HP mah sia sampai jam 3 kuat jurig. Iya kori loba jurig gepeng ya. Iya kencekelan jurig gepeng kabeh tah. Neng gelis bager bojor hauk. Bo anak orang nu awewe kori mah araredan. Intip ku ibu penting di kamar seserian sorangan bae orang maker di telepon ku care ya iya care ngapadeg meon congkok lasun segala patalaya bayawak segala kadal metu segala raya atuh pan eta jelema seserian sorangan nu edan keur ngobrol jadi besok jadilah yang bener iya edan anak sia edan mantap ke bola mun geus aya nu cacat cecet anak ibu loba kade-kade ditanya geus teu nyambung ditanya ngobrol geus teu nyambung enggeus geura tanya sia boga ka bogo saha kawinkeun kitu ieu santri loba santri lalaki aya teangan minantu nu bisa salat ieu mah boga minantu asal ti Jakarta bae ti Jakarta
Sabada teuing teu bisa maca Quran, kajian teuing teu bisa usoli, nu penting mah asal duitna loba, mobilna Innova, HP-na Nokia, mobilna Avanza, horeng menang nyewa, lebok tak kusia. Katipu tak gebleg minantu. Dikawinkeun jeung santri kala rembung. Cek iya cek sacek indungna. Neng ka dieu. Aya naon mak? Mama keur peuting ngadengekeun ieu pengajian di ditu dinu Abah Haji Mutadi. Laju hapunten saya Raji Pandi teu tiasa dongkap karena anjeunna aya urusan pribadi jadi teu meunang teu kedah bisa diwakilkeun sabab anjeunna nuju aya urusan pembelian tanah terus aya masalah. Jadi anjeunna ayeuna teu tiasa hadir. Teu tiasa. Yos sugan iraha deui bae. Mantak tadi cek Abah Haji Mutadi kulantaran Raji Pandi eueuh tambahan Ki Jamal ngomongna setengah jam. Cek kula oke, bobogaan Raji Pandi amplopna kakulakeun bae. Siap. Terus atuh aja ingkar ke mulai. Kira aku laju eureun bae. Uy, dijodohkeun ku indungna. Neng cenah mama keur peuting ngadenge eta aya nu kori santri titoge santri apa cenah. Masya Allah. Sama seserian bae. Meuningeunah. Emak maka bita. Ayang boga minantu doang gitu, masya Allah pan kakasia kabeh sarakola heueuh emak ge teu ngetakeun ka dinya nama. Masya Allah bae heueuh kakasia pan ayeuna geus gawe nu kahiji pan S3. Alhamdulillah ayeuna geus gawe di percetakan horeng nyitak bata. Kakasia cenah nu kadua ayeuna geus di jurusan kalistrikan kamari ge kasetrum. Atuh hade sia teu modar. Kakasia mah nu hiji di cenah SH sarjana hukum kamari ge tos dihukum maling kotok meureun. Ila neng daek cenah kawin ka santri eta kala kajawab. Embung mah kawin jeung santri mah surem masa depan. Kitu cenah mang jawabna. Ya Allah Rabbana Karim belum tahu dia. Surem masa depan angel cenah mah kaboga duit. Heeh, angel kaboga duit tapi tereh kaboga anak. Bu, ulah neuleuh santri deul ulah neuleuh sampingna, deuleuh sebrotanana jadi. Kerak dilawan. Anak itu harta paling berharga. Orang panggil jeung lebaturan geus 25 tahun bah teu panggih-panggih. Ya Allah. Mong cager din. Wih. Ya Allah urang papanggih ti baheula ya Allah ti barang mondok. Bu siling rangkul ya Allah anak baraha anak. Kabeh ngomongkeun an. Engke mah ulah kitu teu usum. Wih, cager. Wih, pamajikan baraha pamajikan. Nah. Akur bapak-bapak. Deh jendol dewek jaga ya. Anak itu harta paling ya Allah Rabbana Karim masya Allah para jamaah sadayana. Tapi pan aya jelema kadang-kadang ya Allah Rabbi hayang gaduh putra cek Gusti Allah anjeun moal gaduh nya kudu sabar. Kukut be anak batur kurang ilmuwan insya Allah ari aya ilmuwan mah. Pala hadirin bakal aya akhlakan engke kadituna bakal ngabakti ka urang sami bae. Da eta genyeun kabagusan. Leres kitu. Aya panu hayang boga anak cek Allah moal atuh henteu. Aya ponu boga anak. Jam merejel 5 rejel deui. Ya Allah, imah leutik ka dua kamar papangi unggal poe. Jios di reuneuh deui. Bagus eta nu kitu. Ibu ulah di dinya kudu cicing nam belah dieu tata ulah ngejing lalaki gegenyekan gitu belah dieu. Sok hayang deukut beka kuring ka belah ditu tuh. Kadeuleuh di dieu ya, geus ulah kudu di dinya tuh nu di masjid teu kadeuleueun, eta hayang neuleueun. Ribet urusanna ibu-ibu mah di mana ge. Gararandeng bena nu gararandeng, kaki ihkihina gandeng si eta mah.
Jadi jajal sebagai keparawan doang seperti kirang dah lain deh mangga doang nawaran saya mah. Aiki ini doang nu ngobrol jauh. Hampuralah orang duku wakaf mah tukang ngaji iya. Enggak saya ngaji mah barareugi urang dieu mah. Dari makar walimatul arus itu ngahibur panganten be jang aji neng ipahnya masya Allah matak disebut panganten baru eta ngabuang mudop ileh dengekan ku mamang santri tukang ngaji matak disebut panganten baru mudop ngah mabni sukun mahal jar mudopun ileh jadi baru ngah nah ayo urang manu gosok kieu panganten bari sarua eta ge ngabuang mudop ileh bari mudop ngung mabni sukun mahal jar mudop ileh jadi naon tah bari ngung aya jang ajiz mah deh indahnya bukan main hayang mang kawin dong zaman now masih membujang gempa geus loba di mana-mana. Aduh, enggak segera kawin. Aduh, masya Allah. Badiru bil a'malil salihati qabla an tushghilu wa'ajjilu bit-taubati qabla an tamutu anjeun kudu gagancangan yen amal soleh kunaon kudu gagancangan yen amal soleh sebab bisi kaburu datang ajal ketika datang ajal mah teu bisa dipundurkeun samenit-menit acan teu bisa dipajukeun samenit-menit acan maka qawa ajilu kudu gadatara robat anjeun ka Allah qabla antamutu samemeh urang datang ma ketika orang soleh maut mah ngeunaheun pala hadirin amal naloba di alam kuburna lega masya Allah di alam kuburna cara raang lantaran boga amal anu soleh sanajan anak urang PLN gawena tapi teu dek amal soleh mah tetep di alam kubur moal caang sanajan pegawai PLN cenah kula menek mau bolham sarebuat betus dia bolham nage ku malaikat gagabah tapi lamun jalma soleh asup ka liang kubur eta taneuh kuat ngageroan ya Allah ka dieu jalma soleh wahai orang duku wakaf anu tukang rajin ka masjid tukang rajin ka pangajian daek ngabangun masjid teu boga harta tanagana teu boga tanaga manehna mah geus kolot rajin ngeusina sarua bae masya Allah eta ketika maut eta taneuh ngagupayan sonoeun ka jalma soleh mah taneuh ge begitu berus asup ke liang kubur kula leutik ayeuna cek liang kubur engke mah dilegakeun ku Allah balik benu ngubur kula bakal lega masya Allah Rabbana Karim coba eta lamun jalma dorakman salat teu beuki ngaji teu daek sodaqo pel ka masjid teu daek ngeus jeung tatangga teu pati ak doang urang dukuhak heeh jatuh yang aku masya Allah terus diasup ke liang kubur paeh ngarana waduh nu panggeulana ngagupai taneuh beri kesel ta taneuh cek taneuh geura ka dieu sia kesrek anjing rabik jurig sia bangsat sia cek taneuh lain cek aing teu percaya paeh sia teh lah kunaon pajar kiai bohong tiba heula ku aing ditungguan bangsat sia cek taneuh anjing rabik sia emang nage sia lempang di tonggong aing cek taneuh ngabangun imah 2 tingkat di tonggong aing melak cau di tonggong aing terus ku sia batu di galian di tonggong aing pasir sarua bae tapi sia melak dangder ku di tonggong aing cek taneuh salat sia teu beuki ngaji teu beuki hardolin dahar modal gerak sia kuaing ditungguan tiba heula
akhirnya kau ngagoler juga cek tanah. Awa jawara awa sasa geus pae mah bangke. Pala hadirin hadirat awa geus pae mah. Dar asup kalian kubur. Awa amaliyahna marabbuka teu bisa jawab. Wa ma nabiyuka molohok bae. Wa ma kiblatuka ngajedog bae. Wa ma imamuka teu bisa jawab. Iyalah pala hadirin. Begitu geus disiksa kakarak ngomong. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Opanira. Rabbana tamu amar ngomong. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Mirip tante jeung Rajib. Itu Rajib ya Rajid asana ya. Tas bahaya bamun tadi tos diwakilan ku abdi Rajib mah yen tos. Wasyamsi wa duha. Ngas cukup. Kewakilan Rajib mah ngas. Doi sia ngalunjak ditahan ka kiai. Cek eta mait Rabbana absarna duh Gusti pangeran abdi absarna kami kuari mah geus ningali kana siksa Gusti kami geus ngadenge kana siksa Gusti kami geus ngarasakeun siksa Gusti farji'na kembalikan kami Gusti ke alam dunia nek naon sia cek Allah hayang kembali ke alam dunia na'mal sholihah nek amal saleh wah cek Allah waktu pan baheula ngabuadeg kiai Ustad patalaya ngalalanggur ku sia telok ditanya acan. Santri puguh patalaya Ustad loba kiai ngabuadeg pengajian unggal musola unggal masjid sampai kerma di masjid kota 18 supaya ketika waktu sholat jelema areureun anu kepunya kegiatan panjojong baca Allah sia. Bisa kumaha mumpung belum ada penyesalan pala hadirin hadirat makana eta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha urang diberi akal ku Allah dina awak urang fa alhamaha fujuraha wa taqwaha tamilih diberi ilham ku Allah endek ka mana anjeun lempang endek ibadah apa endek maksiat lamun awak rajin maksiat tilok daek ibadah ciri nek dihinakeun ku Allah geura rasakeun ku awak masing-masing lamun jelema daek salat daek ibadah leuletikan ge kawajiban tara tinggaleun Masya Allah jeung tetangga akur pengajian saminggu sakali mah osok maca sholawat sapoe sabeting tara tinggaleun 300 kali berarti ciri eta jelema nek dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala geura rasakeun balik ti dieu mah ngaca kunaon wah coba sih ulah doang bayawak kiru nek kumaha kiai loba yaitu ngajak kana kebenaran amar ma'ruf nahi mungkar kiai Ustad hadirin deng-dengen wayana kudu kitu ulah kieu sebab lamun teu kieu bakal jadi kitu nu mantak sia gara-gara kitu eta henteu kieu tadina coba lamun kieu atuh moal kitu nu mantak kitu eta henteu kieu enggeus ngaji kieu kitu bae geus kieu mah lamun hayang kitu sia atuh kudu kieu moal kieu lamun teu gitu nu mantak sia gara-gara kitu eta gara-gara kieu moal kieu lamun teu nu mantak kitu eta gara-gara hayo sia lieur sia farji'na na'mal salihah kembalikan kami Gusti ke alam dunia kembalikan ndek naon cek Allah na'mal salihah ndek berbuat amal tinggal penyesalan anu aya eueuh tutup lawang si botaka teu bisa pala hadirin hadirat
Urang ditita ibadah selagi hayat masih dikandung badan. Salagi ruh nempel aya rojak ka Gusti Allah, mantak lamun jelema gering geus parah. Jol be urang noong eta kanu gering ulah sok disingsieunnan. Kieu bae langsung masyaallah atuh wios urang teh nya ayeuna Allah makawasa lautan hampura ka urang. Mementa be pangarep-ngarep ka Gusti Allah, hayang dihampura dos. Rumah sahebeul teu bisa ibadah, salat teu bati beuki jeung tatangga teu akur. Masyaallah kasalaki nyanggerengan bae. Kami toha pelit. Pan aya minantu kami toha pelit. Minantu geblek ceu aing mah. Mitoha dipelitan tolol, pang bager-bager jelema sakolong dunia mitoha. Coba urang urusan henteu ti leuletik anak, aya geus gede dibikeun ka urang. Pan eta pang bager-bagerna jelema. Awas ulah sok pelit, ibu kasalaki ka bapana salaki jeung ka indungna salaki ulah sok pelit. Nu neangan duit salaki urang, aya urang pamajikanna pelit ka indung bapana dikamanakeun polo rodiah. Bener tak? Aya pan minantu pelit. Lah kitu. Awas urang deui ya, dengekeun ka lalaki, eta kami tua kudu bager, kudu ngahormat. Ngurusan teu nanaon teu ti leuletik, geus gede anakna dibikeun ka urang. Sarua bae eta mitoha teh kolot urang ulah sok dipelitan, kudu dibageran. Kitu kuduna. Kartos. Hei, kartos. Awas ya, bobo ya, Pak ya, nya. Nu mantak sakitu pala hadirin mampang mengpeng aya umur kene urang hadirin hayataka qabla mautika mengpeng keur hirup memeh datang maut ketika geus datang maut mah urang teh eueuh ampunan eueuh tinggal menyesal anu aya saha nu nulungan eueuh kecuali amal perbuatan masing-masing waktu hirup di alam dunia. Hayo geura berbuat amal soleh, geura siling hampurakeun dosa salaki jeung pamajikan, geura siling hampurakeun dosa tatangga jeung tatangga. Nu gede nu leutik dunia geus model kieu pala hadirin kedeung deui baris dikiamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun kuring cacahan ku ari nyaritakeun wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon anu toko ibu jeung ku bapa pernah dizarahan bapana Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kangjeng Syarif Hidayatullah Cireb wasiatna aya 8 ngan ku kula moal dibejakeun engke bae ondang deui iraha bae ka dieu. Moal dibejakeun Kiai, mohon maaf moal. Aya di kula wasiatna. Wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon ka umat. Lamun dibaca ku kuring pala hadirin ternyata anu can bukti 2 deui. Lamun cek Kangjeng Syarif bila mana nu 8 perkara geus timbul kiamat bakal terjadi. Rabbana Karim. Di Bandungan ku kuring wasiat Kangjeng Syarif nu can bukti 2 deui, Pak. Masya Allah, berarti geus tereh. Rabbana Karim. Aju kumaha cenah Abah Haji cenah kami can kawin. Engke bae neng mah kawinna di surga. Mun can kaburu di alam don. Ngan lamun hayang geura kawin kudu daek dicandu. Bohong atuh, keur heureuy. Terus makana ieu perintah agama teh mengandung hikmah dan rahasia, mengandung rahasia. Taya di antara nikah ge nikah ye jang ajizna aya teh di buminya. Nah, neng ipahna di mana di bumi? Ha, Banten. Mantak walematul arus, urus eta bahasa Arab tina urus teh manana ucing, anak ucing. Jadi urus eta irsun. Anak ucing kumaha kitu deuleu. Atuh ge. Anak ucing lalagan be siling gagal siling ciwit ka kamar deui. Balicat deui neang anu poek begitu. Atuh ieu ge tadi atuh meureun. Ulah curiga batur mah keur ngadekeun kado naon meureun ye teu beres ya mah pikiranana tolol. Iya geus teu beres ya. Pan capek batur mah calik tadi sadinten di pelaminan Masya Allah kieu deui ka jelema. Pan panganten eta kudu seuri panganten tiap sasalaman seuri. Makanya nu ondangan ngalot atuh kieu. Ieu cangkel. Aing ge nyorang. Pan urang na ge teu cocok neuleuh panganten.
Sama alhamdulillah doana geus lek tuh urang mah. Doana deui. Atuh jelema 3.000 jeung. Kudu kieu we, kudu ieu. Ya, nikah teh mengandung hikmah. Geus langsung bae. Geus penting soalnya. Tos jam 11 kuari. Tadi kuring keur naik jam 10:30 kurang 5 menit. Kuari jam 11 lewat 3 menit. Nah, berarti geus 40 menit. Berarti kula ceramah 3 menit deui. Rabbana Karim masyaallah. Laju naon tuh kiai ieu hikmah jeung paedah nikah. Diterangkeun ku ulama. Santri mah nyararaho. Fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh. Ki ngeunaheun teh? Fawaidun nikahi ghaddul basari tasinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh tirahatuh gitu kan ngabahar mah. Fawaidun nikahi ari pirang-pirang paedah nikah dangukeun ku neng jeung ku mamang sadayana. Anu kahiji paedahna nikah ghaddul basari ngaraksa zinah mata. Ieu horeng nu mantak timbulna syahwat gara-gara nempo. Timbul syahwat urang mantakna pernah aya 2 wali ngobrol. Cek wali nu hiji aing mah mementa ku ka Allah hayang buta mata aing. Ih cek wali teh kumaha tadina sia mah. Batur mah kabeh nu buta hayang cager, pan sia mah hayang buta. Yeuh lantaran ieu biang maksiat teh mata. Hamantak hayang imah bagus gara-gara neuleuh, hayang ganti mobil gara-gara neuleuh, hayang meuli baju dina online sia gara-gara neuleuh. Ijah. Ya Allah, gara-gara timbulna perzinahan, gara-gara neuleuh, timbul syahwat dina hate, gara-gara neuleuh. Coba da jelema buta, moal aya kahayang. Mang, deuleuh imah meni bagusnya deuleuh ku mamang. Ye, gorengnya cek aing mah cenah. Pancek sia mah goreng atuh teu kadeuleuh. Nah, iya Bu, Masya Allah, para hadirin wal hadirat. Iya gara-gara nempok ibu hayang baju potongan kieu gara-gara nempok cep mak beuh mama hayang amat neng cenah baju ya Allah aing Masya Allah aing baju nantu eta mah hikmat masal sabaraha duit kena 1,5 juta aw cek salakina bengek aing model kieu mah nu saurang deui ya Allah pah mama meuni kabita ya Allah baju LS Lia Soraya Masya Allah bara duit eta 4,5 juta. Wow Masya Allah eta gara-gara nempok sok ayeuna urang hayang ganti mobil hayang naon gara-gara neuleuh hayang meuli motor gara-gara neuleuh tuh hayang motor iya hayang motor anu aing mah hayang motor anu aing mah hayang mobil anu nempok gara-garana deuleuh nu buta malaikat hayang jatuh neuleuh ieu cek nu wali nu hiji deui aing mah embung buta aya kitu sebab lamun sholat bisa katincak aing teh kotok ayo teu sah aing sholatan ngebadeg teh kotokan samping aing ya Allah ternyata orang buta di dieu mah buta hat apalah arti gatot gaca molotot tebeguk doang urang dukuh naon tuh hartina mata molotot aya teu daek bisa maca mata dideleukeun ku ibu kana Quran jang naon mata sia tadi delegan karena parukunan jang naon emang teu bakal nagih jaga di akhirat
cek mata kunaon aing ku dia teh didelekeun kana Quran aing ditepokna kana HP bae kana HP kana tiktokan bae kana Syekh al YouTubi bae kana Abuya al Googli Masya Allah koma eta ibu-ibu kuari makan ini kuari ngome HP boga email deh jadi kuari ini kuari Sherlock segala iya di mana sih ya mak kami mah hampura mak oyot kami mah geus di tempat nu hajat di nu Abaji Muhtadi bisi teu bagian tempat kayak Ki Jamal aing tinggalin atuh jeung satu mah ya di dieu geus atuh ke sabae eueuh rarehe leh cenah mah geus atuh ke kain sampai bisa motor engke yang anak si Dudung heula aingna ai tempatna di mana tuh eta cenah Neng Imam Abaji Muhtadi geus di Sherlock bae Sherlock ini nyaho Sherlock astagfirullahaladzim di Sherlock pleng dibuka ke manehna atuh Google-na pipilueun cek Google-na belok kade bedok deui mana kene belok katuh lempeng aja blues be kebon dangder selanjutnya terserah Nini waduh modar yang cek Nini model gimana geus kolot kieu mah bu ulang main HP nek naon tuh padagang lain wanita karir lain meni nyekel tas coba indah coba orang kerja nyekel tas be torojol malakal maut ya Allah emak maut ai kerja nyekel tas beh kubak ya Allah ku bagus-bagus teuing jajal cenah atuh tadi mah cager dia tos ngobrol ai kuari ku maut ih biar kena geus pasang status curik sia baloloon jelema kuari nyinggung tetangga na status nyinggung salaki na status dikemanakeun polosia hirup ram jadah doang dibabak di muka aing ya aing hendak bae mangna ge enggeus ieu nyinggung na status sagala na naonan Rabbana Karim atuh enggeus Aisyah hewa maka tetangga kunaon teh ku sia na kabur-amburan di ciduan-ciduan ku sia ieu masalah jeung pemajikan perang status naudzubillahi min dzalik jaga rumah tangga sing balener eta biang kecelakaan bu diantara namun hayang nyaho tungtuna kabeh saling saka goreng salaki jeung pamajikan nah iya ulah dianggap enteng loba kajadian kos kieu salaki jeung pamajikanana geus matak cek kuring ge ibu mah mun bisa mah HP baheula bae HP jadul nu ciri-ciri teh ulah make nu aya kameraan kok geus kolot mana ieu jegra geurah jempol da tukang ngoyos mana jebrak deui ieu napan HP Android dikikeun murlug kabeh turun-eureun makanya angka macam-macam di dinya kade-kade itu nyeun ABC atuh nulis SMS ge salah nulis WA gati betul ke ceng emak aya nanya kitu ceng emak ewe cenah teu eueuh loba nu karar itu teh gararati maaf lain kuring ngomong ieu pala hadirin hadirat enggeus mantak ibu mah cakal tas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ulah seserian bae seserian bae tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina war tasbihna muter komo geus kolot kieu mah lobakeun maca istighfar lobakeun maca sholawat istighfar hayang dihampura dosa maca sholawat di alam dunia hayang disenter ku cahaya Rasul di akhirat hayang menang syafaat ro ja urang Quran mahara rese baheula teu ngaji tajwid Masya Allah mantak iwayana ika para pemuda nu aya di dieu nu aya duduk wakaf lamun maca Quran dada leg dogan panjang pendek na teu alakur jeung ilmu tajwid ulah lamun tadarus na sapek ulah tadarus dina bulan puasa make sapek keur ulah eusin ngesinkeun eta ih ha mim dibaca kemana hama deket sia kana urang eta batur ge alif lam mim alama cenah alama yasin dibaca mana yes ai makarak manggih maca kudu yes ieu to sin tos
Ulah ilsin. Siapa seserian bae deui. Boyan aya nu hade ya. Heuy nyekel tas we punya insya. Aya nama geus nyekel tas we bae. HP-na HP asal nyambung bae. HP ciri-ciri teh anu suarana titit. Eta bae geus tah. HP-na asal tititan we waduh pasti salaki aing ya. Sabab 2 bulan geus teu balik-balik sabab suarana titit-tititan sih. Sabab aya titit mah deket ka totot eta. Kadituna sok hayang tutut urusanana. Bo-bonya, jang naon atuh mata molotot, aya teh dibacakeun kana Quran mah. Mantak ieu mata teh biang maksiat bener. Urang neuleuh baju. Iya aing bagus amat baju eta aing mah hayang. Di mana tas eta melinanya piraku koe kudu ditanya. Gancang muka Google. Gajang muka Shopee. Waduh, Rabbana Karim, Masya Allah, puku salaki tukang ojek. Paket muru dulu ngal poe, meni puyeng salakina. Ya Allah, segede laga akhirna sia, duit tegabek tuk tudeng injem bang emo. Jurik sia. Awas ibu-ibu, lu sok dibiasakeun. Lamun geus dibiasakeun kitu hese Pak di ubaranana. Teu saeutik salaki jeung pamajikan rumah tangga gara-gara kaos kitu pecah. Jelema sok leuleue ibu nu penting mah dangukeun ye. Ibu nu penting mah dengekeun. Urang awak cager, anak calager, salaki cager, ya Allah dahar teu bara maen, teu kalaparan, imah teu kabocoran. Atos we tinggal nyukuran ka Gusti Allah. Nah bet hayang leuleuwihun. Syukuran bae geus ka Gusti Allah. Ibu buka salaki hideung, syukur ka Allah. Ya Allah Gusti nuhun, abdi mah ya Allah salaki abdi hideung ya Allah. Hideung mah angel kabelok ya Allah. Kamari bege ngareneng jeung batu, sugan batu meh beka pacul ya Allah, meh beka doser. Ja hideung ieu. Nuhun abdi mah wios Gusti, hideung mah hitung dodol Garut legit ya Allah dodol Garut. Nuhun Gusti salaki abdi mah hideung ya Allah teuing hideung mah ya Allah kamari bege ngariung ti beuting nyokot berkat 12 teu kanyahoan ya Allah ja hideung ieu. Laju eta salaki abdi mamantes maneh deh ya Allah pugu kulit hideung make baju beureum doang cangkang tangkil. Iya gara-gara nempok, gara-gara dos lamun dunya urang kudu ningali ka sahandap. Ya Allah imam batur kenteng urang mah ku hateup tapi henteu bot. Batur mah bata urang mah bil. Ya Allah, mah imam batur mah cenah kenteng urang mah ih teuing Pak nu penting mah teu kabocoran. Ya Allah sakit bilik anak 15. Alhamdulillah. Ih serian bae. Ji, Masya Allah, alhamdulillah Pak urang mah imam batur mah deuleu make tembok laju make AC. Bapak masuk sedih kadang-kadang hate nempo mama bisi hayang. Henteu, Bapak mengenakeun bilik keunaan angin itu mah AC urang mah age angin gelebut. Angin pak belesat Pak, tinggal liang, handap palupu seok, kok kena bujur-bujur tiis. Tina palupu ngeunaheun nyeleber angin, hayang ki teu kudu ka WC, bekehkeun bae palupu belawer bae kieu kunaon. Ngeunaheun imah panggung mah. Waduh pamajikan eta ya Allah ku ngeunaheun jasa boga pamajikan kos kitu masyaallah, makana neng sing jadi mar'atus sholihah. Saya mah kuat kegebrak salah engke salon digebrak di kusia eta teh. Atur empat salon batur tolol. Ya Allah bo, enggak syukuran bae. Nya insya, syukuran bae nya bener insya. Nah, gitu salaki ya Allah. Kurang teh ya makana ieu kembali. Ternyata mata teh biangna maksi nya terjadi perzinahan. Timbul di mana-mana gara-gara neuleuh. Mantak aya pantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya zina, dari mata turun ke kanzut.
pan eta teh gara-gara neula je coba lamun teu neula didelebi kang pan kieu cenah ge maaf mang ya punten bapak-bapak pemuda awewe mah jurig eta kieu lamun urang nempo awewe ti tukang jurig nempel dina bujur tiktok tiktok 2 jam seiko nyependek nyep wadut make baju merecat persis siga nangka di karungan lamun lempang kiblek kiblek tukang ojek nu neuleuh kuat ngusur kasusukan lamun urang nempo awewe ti hareup jurig cicingna dina tarang dina beungeutna nengkring mina irungna ya Allah awe geuneuk ge geulis bae kadeuleuna iya gara-gara nempo gara-gara makana ternyata nih kahiji teh ieu pertikahan teh ghaddul basor ngajaga perzinahan mata ari tama urang teh geus boga di imah lah cek urang geulisan pamajikan aing betul apa tidak iya kudu kitu da pamajikan aing meruhai Masya Allah eta mah belum tentu geulis ya heuh ku ari kadeuleuna meureun ku aing nya teh mah gogodan balik ka imah neuleuh pamajikan matak ibu selalu 24 jam servis tingkatkan datang salaki seungit awak urang datang salaki standby atuh iya datang salaki di mana bae urang teh geus rapi eta salaki ge betah di imah coba lamun ada pemajikan buk ngaruwig ya Allah kutang pegat sabelah laju make baju daster leho anak pat patalayah dina ieu pake ngusutan leho ai pan harenek nempona oge tapi lamun sararengit mantak lamun di kamar teh pake minyak sengit minyak sengit baygon semprotkeun sugan salaki sia kelenger asup ngajungkel harita ieu mah kadang-kadang hareupeun salaki Allah aya make sengitan autan didekeun mah barang salakina nyium pait amat beheung sia hampura cenah Pak mama make autan cek salakina emangna aing reungit malaria mot ngajungkel salakina ngegel pait ieu alabatan paria cenah barang saya beheung sia ulah seserian odah orang nyadah doang wadul basor ngaraksa mata nu kadua tujuan nikah tahsinu farjin ngaraksa parji iyalah kulantaran ieu pertikahan insyaallah perintah agama waduh ayeuna jang aji sareng neng ipah ya Allah tos nikah aduh mantap kata kalimat nikah nun kapha nikah nun aja tidak nikmat pertikahan akan menimbulkan kenikmatan yang luar biasa kalau didasari dengan ilmu agama maka nawayana para pemuda para santri ta'allamu qabla an tazawwaju kudu guru ilmu agama heula meme kararawin bener ayeuna loba nu bodoh jeung nu odob salakina botak pamajikana gundul hartina salakina odob pamajikana derbe kararawin makana mun bisa mah tadi urang teh pemerintah memeh kawin ieu para pemuda jeung pamudi kudu kursus kawin heulan sabulan atau 2 minggu minimal naon hartina nikah menurut lugoh menurut syara apa itu tolak sabaraha tolak aya bain kubro bain sugro aya tolak rojai tupan aya naon ngaranna tolak bidai aya zihar aya li'an apa artinya kos kumaha eta hadirin rapa coba eta pan urang teu nyararaho ketika aya kejadian beka karak kiai nu turun kuduna balajar heula berapa kewajiban seorang suami kepada istri ada berapa kewajiban seorang istri kepada suami urang kadang-kadang teu nyararaho win mes meu ujungna mantak ta'al
ta'allamu qabla an tazawwaju, kudu guru anjeun sampai anjeun kararawin wahai suami terutama, sebab perempuan istri kewajiban seorang suami. Dimulai urang bab adus jampe nipas, rukun wudu, rukun salat mun pamajikan teu begugan, teu nyahoan jeung teu bisaeun, nu wajib ngajaran salakina. Kadenge lalaki sakadenge kadenge aram jadah doang. Der bekawin nu bodak jeung nu gundu salakina odo pamajikanna bodo. Cek salakina, neng bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh? Oke? Oke. Aa jam apal enggak jampe adus? Atuh apalah, atuh aa lagi apalagi enggak pati-pati kawin. Bu, kuat enggak pati-pati kawin. Neng apal enggak? Atuh apalagi neng. Neng mah dulu sekolah madrasah di Duku Wakaf. Oh, coba bisa enggak? Atuh bisa, coba pengen dengar. Cek pamajikan anak, dengekeun jampe adus. Nah, nawaitul gusla li idil fitri. Dek adus lebaran meureun. Cek pamajikan anak, ilsin ya Allah. Ngisin ke imah ilsin ya Allah. Ay kitu neng salah. Dengekeun jampe adus mah cek pamajikan nawaitu somagodin. Ieu deui tambah edan. Ya Allah, cek pamajikan cek salakina neng. Ja'am baret godin-godinan baret cenah. Kadenge ribut bebeja jol be bapana bapak budak awewena aya naon panganten anyar ribut ieu para sini atuh ieu pas si masa Allah untung teu kadek masyarakat ilsin neng mah dengan ilsinkeun. Ai kitu kunaon neng? Atuh cenah jampe adus teh jampe adus wajib. Masya Allah cek mana nawaitul gusla li idil fitri. Pan salahnya Pak, cek neng nu bener mah nawaitu sama godin. Bener teu Pak? Kumaha cek bapana? Nek nawaitul gusla li idil fitri teu naon. Nek nawaitu sama godin hade bae. Mitoha edan, anak goblok minantu stres. Gara-gara naon tah? Bod. Ulah areureun ngarajina terus. Ulah kabel-kabel ngaji mah teh kori sampai ka paeh be cukup. Ade. Hei, Bo. Ya. Manu mawi pala hadirin kuring teu kudu seueur. Nu katiluna tujuan nikah teh naslin duri supaya menangkan keturunan. Wala yutawassalu biha illa bin nikah. Moal boga katurunan nu saroleh tanpa kunik nikah. Nah ieu pala hadirin hayang gade putra saleh. Hoyong teu gade putra salihah. Geus wayahna anakna nu loba. Ya mun ngendek sekararawin nu loba anakna. Boga anak 28, edan 8, aya kana 20. Ngeunaheun. Boga anak loba mah. Ya Allah, ngeunaheun. Bukan anak loba mah. Nu jangkung aya kana lawang ben noto. Nu pendek be aya dipoto be teu beunang huluna deui ku pendek. Oh. Nu kuruh be aya katiup angin mekot labuh. Nu gendut be aya kana lawang be melag. Ngeunaheun boga anak loba mangeuna. Doang tetangga kuring. Tetangga kuring ya Allah anakna 16. Minantuna 16, 32. Ai lebaran ka imah kuring datang. Masya Allah cenah ieu kiai ya Allah, cenah ieu anak mamang cenah kabeh ieu dibawa ilmin nantu kabeh jeung icuna 80 genep. Atuh aing beak aku 4 dus. Kueh 8 colobong. Kotrengse. Laju kumaha tah kiai hewa atuh henteu ngan hendak bae saeutik. Kabina-bina nyabah ka imah kiai kotrengse kabeh kueh kiai. Laju cenah teh ngomong manehna cenah alhamdulillah cenah ji munasabah cenah eta boga anak teh kudu loba deuleu cenah kuari anak abah kitu Pak nyariosna ai putra seueur mah keur lebaran teh anu ngamanglikeun cenah samping bae anu manglikeun kopiahna bae anu manglikeun cenah bajuna bae anu manglikeun cenah dagingna bae anu manglikeun kueh bae lebaran teh anu mere duitna bae anu ngabiakeun bae kana pakaya kolot aya teh nu kitu eta. Pangaruh boga anak lob. Duh, Masya Allah. Makanya pala hadirin wal hadirat
geus ieu nikah teh kos kitu. Nu kahiji urang teh ngaraksa zinah mata, nu kadua ngaraksa zina farji, nu katilu pengen mengharapkan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal. Insyaallah imah sakupu jang ajizna atuh putra al mukarram apa ti toge atuh neng ipahna putra kasepuan urang di Abah Haji Muhtadi santri jeung santri sakupu pariuk mangi kekeb gitu nya batu turun kesik naik itu purun ieu daek. Nah Masya Allah lebat ieu ngancara ngabina rumah tangga ieu harese boro-boro budak kolot geh loba pake trok bener cukup dua bayi ya lamun rumah tangga yang harmonis teu kudu loba-loba kula mere bekel jadi mas santri ieu pak teu kudu seueur da ku apa ge geus dibekelan atuh abdi mah ieu mah jang haji mah nambihan beh pak hiji mun hayang rumah tangga harmonis ya qulu qaulan karima. Iya mah punten Pak yang ngawakilan rajib ya Pak ya. Jatuh dongkap rajibna. Qulu qaulan karima. Pan aing eueuh nyawer. Pan rajib masuk anu nyawer. Qulu qaulan karima. Ucapkan ku anjeun salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki ku ucapan-ucapan anu mulia. Tah ieu biasakeun. Urang mah kadang-kadang mulia eta keur panganten anyar. Ai geus boga incu 8 anak 7 pagejet bahasa keur panganten anyar mah a a i i e e keur panganten anyar mah aduh hendak hitut ge kuat ditahan blek-bek nek nguak ge keur anyar keneh mah blek-bek kuat ka kamar mandi insyaallah teu kaburu geus di lawang manten ngaceleger. Masya Allah baheula mah kitu eta ya Allah Rabbana Karim kuat aya kunaon baheula mah kuat eta hayang hitut teh kuat ditahan aya kunaon geus boga anak genep ai eta ibu-ibu hitut muak hareupeun salaki elos breng tut dem ceos prat cek anakna ibu teu boga kaisin pan diburi ibu cenah aya bapak lah bapak saya jalain jelema cenah jurig aya kitu masalah kisia jurig lain jelema cenah pak ya Allah kabina-bina salaki disebut dianggap tunggul meureun ceos bemuak lain teh menta hampura pak hampuranya kalakan-kalakan ha baunya pak cenah bangsa tas eta nya. Ucapan anu mulia ucapan anu mul ngan ari istri mah pandulang sinan deh kumaha cek saroge mun cek salakina neng aa nyai akang ibuna aya naon abahna emakna aya naon bapana mun cenah mama papa mami papi mun mimah atuh pipah paralon ka dituna ucapan iya mah kadang-kadang punten iya apa anu ditoge ieu di Pandeglang tetangga abdi aya eta nyebut kieu salake jeung majikan nyebut didinya jeung di dieu teu kaharti kuring mah kuat kieu eta ieu cenah didinya mah kereng bae ka di dieu pancen di dieu mah teu kereng teu naon cenah ka didinya jeung di dieu mana batasna bae eta aing masuk aing jadi wasit tungtungna ieu ngomong didinya jeung di dieu ieu ucapan nu mulia ya Allah ieu nu hese ge ieu mah kadang-kadang salaki geuh adab ka pamajikan hayang dihormat ai kumaneh teu ngahormat batur wahai suami pugu pamajikan hideung ti mana bae cenah tutung la ilaha illallah astagfirullahaladzim la ilaha illa anta
kuduna ulah kitu pamajikan orang hidang ya tos di mana Hajar Aswad gitu pan hidang-hidang ge sengit cium urang kan Hajar Aswad gitu coba imah cek pamajikan cek salakina tos di mana bae cenah tutung ya Allah pan pamajikan ge hendak tungtungna tos di warung anyut nair jantung geus eueuh adab salaki jeung pamajikan sedangkan hadirin al insan mubtalan bimantiqih manusia dicoba oleh Allah itu bagaimana ucapanannya mentak nu hade sing saropan salaki jeung pama euy sing sararop kahartos ibunya ucapan anu mul ya ka bapak teh nyebutna pak biasakeun salaki jeung pamajikan mun hayang adem di rumah tangga siling hampurakeunna saminggu sakali maaf kuring lain sekedar lain keur ngalemkeun ka pamajikan kuring jadi didik ieu ku kuring leletikan mun poe Jumat kuring rek salat Jumat pamajikan ngomong Kang akang teh salat Jumat bade nganggo sinjang bade nganggo jubah ditanya kuring cek kuring jubah bae mi ja Jumat sunah ngangge anggoan bodas tah ieu sorbana ieu jubahna ieu pecina ieu kaos jerona ieu kokolorna jaeusina keur penting geus diberek mun eta pasok kitu heuh aya degeulna teh pamajikan deui atuh kami ge ngarasa gitu kan gitu hampura cenah bisi umi bade bobo sok kasara tayang sare teh panjang 11 sok tunduh awewe teh kitu nya kitu ya Allah lamun kuring datang di masjid pamajikan make mukeun atau salat dohor hampura dosa abdi waduh ngeunah tiap minggu hampura sarua kitu abdi ge hampura mimiten mah isin eta ge ieu masih hampurakeun dosa isin salaki jeung majikan ulah kudu ieu mah osok siling hampurakeun dosa salaki jeung majikan urang duku wakaf osok satahun heueuh eta ge turun ti masjid sakitu doang hampura nyapa enggak sih enggak dihampura enggak loba omong enggak naon sih sok diperpanjang enggak hampura enggak sih ih teh naon kuduna ulah kitu ku ibu diukeun salaki gek hampura pak aya naon hampura cicing heulanan barudak cicing sadi dia cicing heula aing heula nu hampura aing loba dosa ka bapak aing masalah rieun ku ari dunia geus model kieu di mana gempa bae aing mau ya Allah ya Rabbi neuk hampura engke lah maneh paneuri ieu neuk mamah heula menta hampura dosa ya Allah sieun kamari ngaji di ditu tuh di mana di Abaji Muhtadi di ditu tuh di Kiai Anu ya Allah lamun pamajikan maot salaki teu ridho jahanam bagianana sieun mamah mah tubruk langsung ku ibu salaki pah salakina kieu becicing cicing bae bapak hampura mamanya pak mama mah loba dosa ka bapak sok loba nyarekanan sampai bapak torek sabeula ku mama ceulina ya Allah hampura pak hampura dina detik ieu mama bisi ka surga jaga kahalangan ku torek bapak teh baheula mangka hampurakeun mama dina detik ieu mama yang dihampura ti ujung sausap rambut ti handap sausap dampal di tengah-tengah jeung bulu-buluna hampurakeun mama hampurakeun pak dikitukeun salaki ku pamajikan ngajengkang salaki tek ya mun teu ngajengkang mun teu ceurik ngagiuk salaki lagi aya ge bapak mau komo loba dosa ka mama can bisa ngalaksanakeun kewajiban seorang suami ya Allah can bisa ngelmuan mama can bisa ngadidik can bisa nyenangkeun jaga lamun bapak dekat surga bisi bapak boga dosa ka mama teu jadi bapak ka surga na katarik lantaran ku dosa kanu jadi pamajikan nyantel keneh can kaburu katobatan maka detik ieu sarua bapak gayang diampura digitukeun kumaha pamajikan aya ge mama
Mama mama alam dunia pang loba-loba da dosa mama apa ya Allah ya Rabbi ku loba dosa jasa teka hitung ya Allah di antara nabi dan nu rada gede nu rada inget mama masa Allah teh bareto teh bapa leungit duit 1 juta ku mama dipaling pak dipaling na kantong celana belah tukang teh aja bapak ngomongna eueuh bae mama kabita hayang meuli daster masya Allah bae jadi daster geus soek ku hari pak mantak mama bisin ka surga teh jadi gara-gara boga maling duit bapa na kantong sadaya duit salaki aya teu bebeja malaikat menyahuan maka ku sabab sakitu detik ieu ya Allah mama yang diampur apa bisin ka surga teh jadi gara-gara maling duit bapa 1 juta kumaha jeung salaki sarua bae bapa mah komo loba dosa ka mama bareto teh bapa ngomong neuk gawe ka Jakarta padahal bapa kawin deui mah ampura bareto teh anting mama sabeula eueuh ku bapa dipaling mah pakai emas kawin mah teh mah neuk ditalak wari kagok geus boga anak 3 mah kagok ya Allah Rabbi ceuk pamajikanna tang korak sia eta pasea deui bae tungtungna eta waduh teh beres ya sih ngampurakeun dosa kieu mah urang teh endah ya teh endah orang gitu mah heuy hayo coba balik ke dia kumaha kumaha coba imah nyaho aing ieu balik ke dia hayang nyaho coba kumaha balik ke dia ya qulu qaulan karim ucapkeun anu mulia tah 2 geus hiji bae ya 2 hiji deui Pak tos setengah 12 langkung apa ieu tos jam langkung Pak teraskeun ya hiji deui nya geus ulah hiji deui lamun rumah tangga hayang harmonis modal pertama nak cek Rasulullah nu kadua iqamatus sholah adegan sholat salaki kudu sholat pamajikan kudu sholat ai kitu naon hubunganna kiai sholat jeung rumah tangga sangat erat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar sanyanya na sholat ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng otomatis lamun jalma tukang sholat akhlakna bakal bagus perbuatanana bakal tuh apa majikan sopan santun udah bagus dijaga ku Allah jalma tukang sholat mah akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal nah iya ku aya nasarat ibuna sholat bapana sholat anakna sok insya elingan salaki hees kene es bae ulah ka dibanjur pahe sholat masjidna anyar ayeuna geus dibongkar masyaallah lagi ke dibongkar ya moga-moga gara beres amin Allahu akbar Pak dahar Pak aduh jam berapa jam 12 kirang 5 terus dohor ya Allah Pak hudang salaki elingan eta kudu atos salaki model kitu berarti pamajikan ngajak ka surga ieu mah kalah marah as-salatu khairum minan naum gitu di Mekah Madana kalau pak subuh aing nyaho lain budak letek aing teh baheula Islam aing kieu keturunan kiai siang ngatur tolol tololan salaki tololan pamajikan salaki geblek ngan ibu ge ngahudang kana lalaunan ulah ngudangkeun bu komo lamun salaki ibu boga silat teh boga penca hebat Cimande Cikalong Cigondewa tapi beak kabeh ku cilaka mah saha nu bisa nangkis cilaka
tukang silat gagah wabruk di kamar mandi labuh. Cek anakna bapak kunaon aing labuh pan bapak guru silat teu katakis ku aing laleur mah cenah. Nu kumaha? Sanajan tetek eta jurus ngoleset dulur Allah dangkeun ke budang kan lalu nek beuki pak hudang teu hudang keneh bae dadana bapak ih subuh di era deh era ka bahaji tuh bahaji ya Allah geus sholawatan bae teu hudang keneh bae bujalna toelan pak heuy hudang teu hudang keneh bae handapeun bujal dang udang tungtungna hudang duaan eta cek salakina mana ieu udangna ieu bulu udang lebet bulu akhirna kecepit udang deui teh salat subuh. Waduh geus wayahna hampura urang teh kudu siling elingan salaki jeung pama insya geus modal rumah tangga hiji meunang hayang ucapan anu mul nu kadua iqamatus sho amin ya rabbal kartos tos aya geus karti masaki bae muga-muga aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat kebadan kuring pas kuring ieu ngaos sajam 20 menit mugi-mugi aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat kebadan kuring ihdinas siratal mustaqim Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah wa Hajar wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Musa wa sayyidatina Safura wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Aliyil Murtada wa Fatimata Zahra'il Batul wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibah Allahumma ij'alhuma dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibah Allahumma anfa' ilmahuma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma tawil umurana wa umurahuma wa sahih ajsadana wa ajsadahuma wa nawwir qulubana wa qulubahuma wa thabbit imanana wa imanahuma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam wa su'al fitan waz zalazil waz zina war riba wal mihan والفحشاء والمنكر والشماتة الأعداء عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.